Ayah harawus ya teh aing ah ceutik teh meuni nganterannya meuni tega kanu gawe teh ampun aing ah. Kumaha tuh da geus meureunnan kieu ari tukang kuli mah kumaha di iteunana. Mere-mere ompreng atau ijel mah beunghar ya euy. Tega. Pulang eureun heula we ah. Meureun heula eta da capek ninganan harawus tengah poe kieu mah jeung panas jeung naon. Alah ayah itu ning ceutik teh itu ngajingjing. Itu. Sok-sok gawe. Hah? Gawe sok-sok. Mana tuh ah? Si nyarekan. Ah garawe gini itu nu dibuat teh. Edas nya ngagebugkeun pare oge meuni cigah nu eueuh tanagaan. Atuh tengah poe kieu ceutik hararaus ampun Gusti aing mah meuni ngompreng. Ieu abi mawa ieu nu tiis tah. Ah. Sok sing gawena sing bener. Atuh ieu. Tah eta tah ompreng nu tiis nah majeuna kerduaan mah kerekeb ka dinya. Moal naon ieu ceutik ngompreng naon? Hayu ieu haus urang apa dia diompreng euy. Bager geuning ceutik teh nya. Astagfirullahaladzim ayah geuning tuh es batu hungkul. Nah kieu kumaha di daharna cenah? Teuing teh tah dipuk-pukeun meureun kana hulu ieu mah. Meureun pedah tengah poe kieu nya. Atuh ayah mun urang mah nya mere es batu mah teu mere-mere siropna. Atuh nya kumaha dikarakab kitu. Teuing lieur uing ngagawe nu kieu mah. Moro geus ngaharem poe urang teh. Haus kieu nya. Tong di dahar ayah ah. Can bae urang bikeun deui engke. Jengkel aing ngabandungan di nu beunghar mah lieur ah.